Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun ka kaum dangu sadaya palamitra anu mika cinta seni Sunda nyaeta dongengna Mang Anggang. Ulah hilap ditonton, disubscribe, diaktifkeun tombol loncengna supados kenging notifikasi dina tiap video-video anyar nutos diupload ku Mang Anggang. Mangga abdi Mamang Base basis Derato Band Sawarna nu aya di wewengkon Bayah Sawarna sareng Cilograng ngucapkeun wilujeng manco dina dongeng Sunda Mang Anggang, mugia urang aya dina kasehatan lahir sinareng batin. Yuk urang kupingkeun dongeng Sunda Mang Anggang. Prung Abdi Mang Uje Teci Hapit Bandung Wetan. Manco teras dongeng Sunda Mang Anggang ku kituna prung Gencelang herang cikahuripan di leuwih sipatna unan widadari turun mandi lumung surtika hiyangan Mitra kaum dangu, inget-inget ceromlah geus aya di kamar enah kalayan diriung-riung ku ibu-ibu tetanggana. Disiraheunana geus nyampak bidan susi, tetangga kahalangan kedua imah. Memeh ceromlah tunyutanya jol manten Dokter Wahyu carogena bidan susi. Positif bunda, saur Dokter Wahyu tina panto kagarwana. Leos deui weh Dokter Wahyu mah ngaleos buru-buru ka kamar ceromlah deui. Nu nyampak Kang Aep nu geus karilayona teh. Mitra kaum dangu atuh geus kitu mah sararea nu aya di dinya meh bareng ngucapkeun innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maratan langit neang asih nuges leung Tah dugi kadinya nya mitra. Tungtung dongeng dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Ya Allah, Papa. Ya Allah, tersangka, Papa. Ceromlah cerik aluk-alukan. Tapi basarek cengkat tina tempat tidur kaburu dihulag ku bidan susi. Ulah bakal guga ece. Antosan sakadap nuju dilareskeun heula. Pokna barida-rida bari ngekeuweuk ramo ceromlah nurut bari ngaguk-guk keras manehna inget ka enah nu jadi anakna. Mana enah? Kemana enah? Enah? Ceromlah ngegorowok hariwang. Terila enah asup ka kamar digondeng kuduaan, diiringkeun ku sababaraha urang ibu-ibu. Manehna satengah luncat ngagabrug indungna. Tuluy mah mitra duanana silih harangkul paungku-ungku sarua cerik kalayan tarik.
mitra kaum dangu. Akhirna mah jadi guyur boh dulur-dulur boh kawabuhan jeung tetangga na nusa komplek. Pang nama nupang akhirna tepung di pakarangan masjid basa tas olahraga pagi teh. Ampir kabeh nyebut nu leres cenah jeung piraku da saha nu nyangka atuh isuk-isuk kasaksian gogonjakan keneh Kang Aep teh na ari ieu sawatara jam ti harita mulang ka kalanggengan. Diduga serangan jantung akut, cek dokter Wahyu. Tapi salila ieu asa taya tanda-tandana boga penyakit jantung bapana budak teh Pak Dokter. Ceromlah masih ngaguk-guk cerik bari nyusutan cibanona. Malah harita teh katingali keur sehatna. Asa dibongohan. Cek Ceromlah. Sabar cek. Meh terpercaya komo enah anak nama masih can sadar jeung can narima kanyataan yen bapana geus taya di kieu nah. Mitra kaum dangu petingna basa sadugna Kang Aep maot harita teh ku alpukah dulur-dulur jeung kasayagian ahli masjid komplek tah dilanteh diayakkeunana noron bada salat Isya jero saminggu. Ceromlah ku dulur-dulur jeung tatangga dicaram nyagikeun nanaon keur tahlilan kabeh ditangkes ku aranjeunna bae. Unggal sore sok aya nu ngintun tuangeun jeung leuteun sapuratina tapi ngaranna oge pribumi. Ceromlah sok nitahan meuli katuangan hayang milu nyuguhan. Ieu mah etang-etang ngiring nambihan, cek Ceromlah mun aya nu nyaram teh. Alhamdulillah rada kabang berangkeun ku ayana tahlilan noron unggal peuting salila saminggu mah. Komo deui dulur-dulur kawabuhan jeung koleha Kang Aep anu sok rabul sarumping. Malah ibu-ibu langganan salon Ceromlah mah natamuna sok bari naroskeun iraha cenah salon teh rek dibuka deui. Sasat usahana teh muka salon kecantikan jeung potong rambut Ceromlah teh. Di hareup imahna kabeh oge estu ngadegregeun Ceromlah jeung enah. Mitra sanggeus tujuhna mimiti Ceromlah ngarasa cuang cieung. Imah asa tiiseun komo sanggeus enah sakola deui mah ngan kadua si Emur we pembantuna teh mun keur nyorangan sok teu karasa panonna ngadadak cirambai. Kasup keur sak-sak sik-sik nyontoan si Emur di dapur pang-pangna mah sok kasuat-suat. Mun kabeneran nyeun dahareun karesep jenat bapana budak teh. Si Mur nu apaleun pisan mah ngomongna oge cenah sawios eta mah ku abdi ibu mah calik bae kitu. Dirarasa asa beuki sering babari juh cimata Ceromlah teh. Ningal potret-potret nu gagarantung dina tembok sok kagagas. Komo ningali potret sakulawarga mah nu dipiguraan gede di tengah imahna sok tuluy ngingha sorangan. Ngan kariduaan aya nama. Ceromlah cerik bari ngomong sorangan bari panon angger netep potret maranehna tiluan. Kira-kira 2 bulan memeh ngantun nyeun potret sakulawarga teh. Kawas nu geus boga rasa Kang Aep teh terat-terat disasari ngadadak hayang nyeun potret sakulawarga di studio foto. Mitra kaum dangu mun kararet pakaianana Kang Aep nu narumpuk keneh jeung ngagarantung dina jero lomari Ceromlah sok matak ngalanyap. Komo ningali sarungna mah baju koko jeung kopeah nu harita dipake basa ngantunkeun teh. Pasti we cirambai.
tinggal jeung arti aing oge kana kecap no gencang. Tapi ngarasa jeung ngalaman sorangan no gencang mah kakarak ayeuna. Asa kumahanya, asa aya anu leungit. Hirup teh asa teu komplit deui, cuang cieung nyorangan. Malah rarasaan aya nu dirabut ngadadak tina diri teh. Nyesakeun liang anu gorowong kosong melongpong duka naon. Cek gerentes hate Ciromlah dina hiji mangsa. Malah mah lain sakali dua kali Ciromlah ngimpi nangtung nyorangan hareupeun guha nu poek merdong mata keung. Atawa ngimpi aya dina halte nu hara-haraeun. Luak liuk taya sasaha lantaran tinggalin busna katinggal lapat-lapat kajauhan. Hiji waktu mah ngimpi lempang nikreh bari teu nyaho di kalere kidul di jalan lempeng panjang taya tungtungna. Kecak katuhunana ngeplak tegal si awat-awat satungtung tinggal taya sasaha di jalan teh. Ukur Ciromlah sorangan bae. Biasana muntas ngimpi kawas kitu tara bisa sare deui. Ngarang we nepi ka subuh aya deui nu matak bingung lantaran samemehna tacan karandapan. Nyaeta beuki ka dieu asa beuki leungit ka hayangna. Bareto mah ngarasa loba jeung gede ka hayang Ciromlah teh. Hayang itu, hayang ieu, hayang kitu, hayang kieu, hayang kaditu, hayang kadieu. Boh keur sadirieun manehna, boh keur kulawargana. Ayeuna mah mun aya nu nanya hayang naon, jawabna teu hayang nanaon atawa ngajawab ngan saukur ku gideug bae. Nu hartina embung ditanya. Atuh mun kapaksa kudu ngajawab bakal ngawalon teh hayang cicing cenah da nya atuh. Contona bae urusan di imah sasatna dipercayakeun ka Simur jeung enah bae nu jadi anakna teh. Kawas nu teu boga gadag ti mimiti balanja masak nepi ka mayaran kabang kabeh ku anakna. Mitra kaum dangu Ciromlah teh muka salon kecantikan karyawana aya 5. Eta ge kumaha maranehna bae kajaba mun aya masalah nu kudu direngsekeun ku sorangan. Enah deui nu diwakilan wae ku Ciromlah teh jeung lain teu nampa pangrojong deui ti dulur-dulur atawa tetangga jeung babaturan, tapi Ciromlahna nu mugen taradaek nudunan pangajak maranehna kaluar ti imah. Kitu jeung kitu bae meh 3 bulan sabada salakina mulang ka kalanggengan. Angin mepelingan diri, hujan mungkaskan karempah, nenden kadedeh mungkara, susukan nganter walungan. Mitra kaum dangu, nepi ka hiji poe Ciromlah ngalaman kajadian nu ngageterkeun jiwana sorangan. Harita teh basa enah keur di sakola, Ciromlah asup ka kamarna rek ngadon gegelehean. Di handapeun anggelna teu ku hanteu manggih buku nu rada kandel, horeng buku harian enah. Ukur dibukaan saliwat mimiti nama lain dibaca. Nepi ka lambaran panungtung. Barang breh dina tulisan panganyarna aya nu ngahudang kapanasaran Ciromlah lantaran tulisanana ditempelan pas foto dirina. Oge Kang Aep jeung enah eusina teh kieu. Kuring keur boga persoalan nu batak bingung, benar-benar bingung. Nu sejen mah moal ngartieun komo mere solusi ngan papa jeung mamah sigana nu tiasa henteh. Tapi papa geus pupuh
nempus. Ari mamah apan sakitu tunggarana dikantun ku papa. Malah beki dieu asa beki parna katinggal nama. Kuring sedih pisan ningali mamah kawas nu ilang sumanget. Sedih. Kuring janji ka diri sorangan. Hei enah, mun engke geus mandiri insyaallah arek ngurus mamah, rek jadi indungna mamah. Amin. Gusti rumasa diri Kitu eusina buku diari atawa catatan harian boga Enah anakna Ceromlah. Reng saya dibaca eta buku boga anakna Ceromlah ibarat keur sare tibra ngadadak dibanjur nepi ka lantis ku cai esa ember cipru ngadak-ngadak manehna ti buburanjat nyaring sadar kana kaayaan bari pok ngomong na jero hatena. Subhanallah Gusti, astagfirullahaladzim. Nah abdi teh aya ku egois teh. Ngagugulung katunggaraan sorangan wae, bari teh ingat anak oge tangtu leuwih tunggara. Dadah teuing Enah anak mamah. Ceromlah ngajerit dina hatena nginghak bari ngeukepan buku harian Enah dina dadana. Dadah teuing geulis soreng saila ieu saja balangitan bapa Enah oge langitan indung hampura geulis mamah tambelar hampura anake. Ceromlah ngaguk-guk bari ngekeuweuk buku nyipta ngarangkul anak hiji-hijina puputon kanyaah bapana amanah Gusti Nu Maha Suci. Paribasa nempus meja hayang tampus kadauna jumerip maratan langit neang asih nuges leungit. Mitra kaum dangu sajeroning kitu Ceromlah muji syukur ka mantena. Rehna Enah sanajan masih rumaja tur anak hiji-hijina horeng koloteun pisan. Dewasa mikirna jauh. Ras deui Ceromlah inget kana kasauran bidan Susi teh. Majar waktu Ceromlah ngagoler kapiuhan dina ubin handapeun layon. Enah nu lumpat ka bumina. Ka bumina Bu bidan minta tulung sedangkan si Mur sina ngabejaan tatanggana eta oge Enah nu nitahna masing bari teu eureun ceurik Enah teu bisa dicara milu marengan dokter Wahyu mariksa bapana. Enah deui cenah nu mindahkeun Ceromlah ka kamarna dibantuan ku bidan Susi jeung ibu-ibu tetangga sejenna. Langit kuring langit dikamanakeun yang dikamanakeun. Mitra kaum dangu rarasaan Ceromlah mah asa aya keneh we Kang Aep teh. Kawas kamari lain sakali dua kali deui. Boh Ceromlah atawa Enah anakna ari nata meja memeh dahar nyaegikeun piring teh sok tiluhan cengan. Tapi lila-lila mah sok silih ingetan mun kaciri salah saurang poho nenden piring labah hulu meja pada gidiuk jenatna Kang Aep. Saila hampir 3 bulan leuwih Ceromlah kalalaban. Apan sasatna Enah nu ngokolakeun rumah tangga jeung ngawaskeun salon kacantikanana katangkes ku anakna bae. Ceromlah mah hampir teu milu-milu. Mitra kaum dangu balikan deui kana carita ayeuna. Meh sajam Ceromlah aya di kamar Enah teh ngabudalkeun kana langsaan. Lain wungkul ngadon nginghak jeung kapurba kurasaan jakal jeung asa dosa kanu jadi anak
tapi lolobana mah ngahuleng nyerepkeun kana batin kejadian eta. Harita Ciromlah asa menang perbuka yen pati mah estu mangrupa papaste nu mustahil dirobah deui. Eta mah geus kersana lain kahayang urang. Hiji kepastian nu teu bisa dirobah masing kumaha oge. Nu bisa dirobah teh tailian iwalti sikap Ciromlah pikeun yang hareupanana. Nah rek terus kagugulung kasedih atawa rek tabah yang hareupanana. Eta mah kumaha urangna. Laras kitu mitra? Laras kitu? Eta buktina kapanan Ciromlah sorangan geus ngalaman ngagugulung tunggara nu ngalantarankeun anakna kaluli-luli. Ayeuna mah waktu aing ngarobah sikap nugas kaliwat moal di pikiran teuing. Titik. Mending ge mikiran hirup pi kahareupeun. Khususna ngadidik enah karunya sangkan bisa mandiri tur mibanda ahlak anu pinuji. Cek Ciromlah nekadkeun dina hatena. Breh kabayang naon bae nu rek dipigawe. Kahiji barang-barang nu matak nyuat-nyuat kanu geus mulang rek mimiti disingkirkeun. Pang-pangna papakean Kang Aep nu numpuk jeung ngagarantung dina lomari. Enah jeung dulur-dulur bisa rek nyokot keur kenang-kenangan sina marilih sorangan ti heula. Sesana karak rek disedekahkeun ka urang lembur nu barutuheun. Ciromlah mah rek neuneun saperluna bae kaasup sarung, baju koko jeung kopeah nu dipake basa ngantunkeun teh. Kaduana urusan rumah tangga rek sagemblengna ayeuna mah dikokolakeun deui ku sorangan. Moal ngandalkeun teuing enah jeung simur. Ari anu katilu nyaeta rek ngaktifkeun deui salon. Nu saheula ieu sasatna teu karoris lantaran dipercayakeun ka para karyawan teh. Mitra kaum dangu, ras Ciromlah inget basa rek dipangantenkeun baheula. Ninina Anggin Sari jenenganana mah kungsi ngajarkeun ka Ciromlah teknik pijet tradisional. Pikeun para ibu-ibu nu palai tetep peungkeurna leuneur jeung sing setra rapet. Malah aya harewosna. Yeuh ucu cenah bisa salaki menang bancang pakewuh teu bisa nohonan kewajiban tah kudu kieu cenah mijetna. Kitu cek ninina bari nuduhkeun labah-labahna jeung perak-perakanana. Nyontoan mijetna kana salirana. Harita ninina miwarang Ciromlah nyatet sakur nu diterangkeun. Kaasup pahinumna keur nu palai paleungkeur jeung jajamu keur ngubaran nu ngarandapan bancang pakewuh teh. Nya samodel meureun lemah syahwat mani encer jeung ejakulasi dini. Ampihan ucu cenah cek ninina bareto sugan bae cenah aya gunana pikeun ucu kahareupna. Kitu cek ninina harita. Mitra kaum dangu keur jumenengna Anggin Sari teh kawentar tiasa nulungan pasutri atawa pasangan suami istri nu paralai kagungan turunan. Terus terang harita Ciromlah sama sekali teka tarik-tarik acan karena teknik jadul kawas gitu teh. Komo ngubaran bapak-bapak nu keur menang bancang pakewuh mah barai teuing. Kitu deui sanggeus boga salon kecantikan sorangan, milihna teh teknik-teknik jeung kosmetik anu modern wae. Pikeun ngageliskeun rarai atawa ngareka rambut jeung miara salira. Ari ayeuna sanggeus ras kapalebah dinya aya kapikiran taya salahna mun ilmu ditinggal Nini Anggin Sari rek diulik deui. Nya arek ditayangan catatanana da asa nama ditendeun keneh. Cek Ciromlah dina hatena. Kacipta bakal murudul langganan teh. Da saha atuh ibu-ibu nu teu palai gareulis maranis bari paleungkeur jeung rarapat deui. Sanes kitu mitra? Nya gitu we ah. Para subscriber dongeng Sunda Mang Anggang oge pasti dararatang. Cek Ciromlah deui.
Mitra kaum dangu sanggeus menang gambaran naon rek dipilaku kahareupna sot buku diari anakna nu bieu dibaca teh ditunda deui ka urutna. Terus keluar ti kamar Enah. Diniatan moal cacarita naon ka Enah mah. Tapi rek dibuktikeun ku prakna bae. Bus ka kamarna sorangan, gebrus mandi jeung diangir. Cong salat sunat wudu jeung salat sunat tobat. Dipungkas ku salat duha. Husu pisan rarasaan teh. Basa keur ngadua kurubuk beteung ku kurubukan. Roy jadi karasa lapar ayeuna mah. Nu tara-tara teh ame kaya lapar. Biasa mah kudu satengah maksa sorangan mun dahar teh atawa dianteran alas ku Enah ka kamarna. Semangat hirup nu meh leungit mimiti timbul deui. Duka kunaon? Pedah eta meureun sanggeus maca buku harian anakna. Ciromlah leuwih sadar kana tanggung jawab salaku indung nu kudu ngurus, ngadidik jeung miasih anak. Komo ayeuna sanggeus bapana Enah mulang ka kalanggengan mah. Ciromlah kudu sakaligus jadi indung jeung bapa nu jadi anakna. Nungan hiji-hijina. Seta ngahaja memeh keluar ti kamar teh ciromlah dangdan heula. Make baju kekembangan. Teu didaster lalayu sekar kawas biasa ayeuna mah. Basa ngaliwat ka tengah imah kareret tina jandela. Tutuhan di pekarangan ngemploh salalubur. Jeung kembang-kembangna oge mararangkak. Meni halus kara katempo moal salah heula ieu diurus di hade-hade ku Enah jeung si Emur meureun. Cek ciromlah ngomong sorangan. Ku jengkang lalauran asup ke dapur. Kasampak si Emur keur tungkul bari suksak siksik. Pok ditanya, "Keur masak naon, Mur?" Cek ciromlah nanya ka pembantuna. Renjag si Emur ngarenjag bari pok nembalan. "Ibu, bade ngadamal urab. Neng palai." Walona sanggeus netep sakedeung kadudunganana bangunu pangling. "Jeung naon deui eta?" Cek ciromlah nanya deui. Semur sandung lamur, Bu." "Hah? Semur sandung lamur sareng goreng tahu." Walona. "Mur, kah kumaha Ibu? Ibu mah asa rada lapar." Cek ciromlah. "Ala mangkaning ka acan arasak, Ibu." Tanya si Emur bangun bingung. "Teu naon, Mur? Panggorengkeun bae telur setengah mateng 2. Sambal tolenjengna tong pohonya. Sangumah geus aya lain." Cek ciromlah. "Parantos Ibu sangumah." Walona. Mitra kaum dangu sambal tolenjeng teh sambal nu bahanna ukur bawang beureum. Uyah jeung cengek direndos kasar. Sanggeus jadi dicampuran jalantah saeutik. Mitra kaum dangu nunuju ngadaukeun mangga ngadongeng urang teraskeun. Bari asup deui ka tengah imah ngahaja ciromlah ngarulis heula ruang makan. Bararesih piring gelas jeung cangkir nempat dina meja paragina. Gula kopi, teh jeung krimerna parinuh keneh. Madu sabotol can dibuka. Bareto mah sayagian keur salakina eta teh. Nu baku unggal isuk sore sok nginum madu. Malah aya jeruk nipis sabaraha siki dina mangkok sasayagian nu palai ngaleueut hot lemon tea. Peso parantina ngeureut ngagoler luhureun pisin. Keur neudeun keuretan urut meres. Blak ciromlah muka kulkas. Eusina parinuh ku bubuahan, sayuran, lauk jeung daging. Kitu deui aqua dina galon kawas anyar ngaganti. Biasa nama sok kusalakina mangmasangkeunana teh. Ayeuna mah sigana dirarayang kuduaan. Ku Enah jeung si Emur bae. "Dadah teuing anaking hampura mamah." Cek ciromlah ngomong laun. Hatena ngalas. Bari reueus ongkoh deui. Basa nitenan kaayaan imah nu tetep bararesih.
Saila manehna bulan-bulan ngagugulung katunggaraan. Mitra kaum dangu. Salon kecantikan nu tempatna di pavilion oge tetep mere hasil sanajan teu kawas basa ceromlah aktif. Cenah loba langganan nu ngabolaikeun lantaran ngadaguan manehna. Atuh laporan keuangan unggal minggu ditepikeun ku enah ka manehna. Teteh laenah teh bisa diandalkeun ngurus rumah tangga jeung ngokolakeun bisnis kulawarga. Cek senah deui jung cengkat terus ka tengah imah jen ngajanteng sakedeung hareupeun foto anu rubak di figuran. Foto ceromlah diuk dina kursi dihapit ku enah jeung bapana. Biasa mah mun kaliwatan teh tara direret-reret acan sabab sok tuluy nginghak. Tapi ayeuna mah ngahaja ceromlah teh nangtung persis hareupeun eta foto. Seuk pikirna kumaha geledug batuna wae kumaha gejebur caina bae. Buktina teu sakara-kara ukur kagagas wungkul henteu jeung terus nginghak ka Wasasari hareupeun foto teh. Di dieu kabukti mitra kakuatan nu jadi anak teh bisa dijadikeun motivasi kanggo para ibu-ibu anu parantos dikantunkeun ku carogena. Papa, ya Allah abdi ngintun pateh kanggo caroge abdi anu parantos aya di kalanggengan. Geus kitu mah ceromlah maca Fatihah sanggeus mere hadiah kanu geus mulang. Ceromlah ngarewo sorangan. Pah, doakeun mama rek ngajalankeun pancen salaku indung jeung bapa pikeun enah anak urang. Cek ceromlah balik terus ka dapur deui kusabab si emur ngagaroan majar teh cenah ceplok teror teh geus asak. Mangga mitra urang maca Al-Fatihah sadayana kanggo para ibu-ibu subscriber dongeng Sunda Manggang anu parantos dikantunkeun maot ku carogena. Al-Fatihah. Langitan kuring langitan dikamanakeun yang dikamanakeun gencelang herang cikahuripan dileuwih sifat tahunan widadaring turun mandi lumungsur ti kahyangan. Euleuh waktosna mitra kabujang seep cag urang tenden heula dihandeleum hieum gesan sampuraneun cag urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun dituruban kumandepun diwadahan cupu manik astagina dibuka kuno ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena kembang pinetik sinabaran sari tutup lawang sigotaka permios.